Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing tepangkan nami abdi dirga bade ngadongeng judulna Raja Hayam jeung Raja Tongkol. Baheula mah di Kapuloan Riau aya lauk tongkol jeung hayam anu akur pisan. Mararehna silih tulungan hiji jeung nu sejen. Nepi ka hiji poe Raja Hayam bajakeun ka Raja Tongkol yen aya keluarga nelayan nu rek nikahkeun anakna bari ngayakeun pesta gede-gedean. Ulah poho dulur sobat kuring Raja Tongkol kudu dateng jeung rahayat manehna ka pesta isukan penting. Tangtu wae bakal resep pisan ceuk Raja Hayam. Anya kuring jeung rahayat banyak daek pisan lalajo pesta eta. Tapi kuring butuh pitulung ti anjeun. Sobat kuring Raja Hayam ceuk Raja Tongkol. Pitulung naon? Kalawang senang hati kuring bari nulungan. Kami bakal datang peuting angke pas cai lauk naet. Tapi urang kudu balik samanehne sanopoe ngapung samemehna caur cai laut surut. Jadi tong poho hayam fulu taronggong pikeun jadi tanda waktos keur urang. Ceuk Raja Tongkol ngajelaskeun kahayana. Tangtu wae orang baris kalukanneu ceuk Raja Hayam. Isukanana pesta dimimitian bulan purnama caang pisan. Cai laut oge naek. Harita datang rombongan rahayat Tongkol. Mararehna ngumpul di karang-karang teu jauh ti panggung utama. Sadayana larut ku kagelisen pesta bari diiringkeun soe serbana rahayat penting. Rahayat Tongkol teu daek ulin balik, malah warga basisir jeung rahayat Tongkol pada sare. Raja Hayam jeung rahayatna oge sare pulas. Bencana cai laut mimiti surut, tapi teu aya hiji oge hayam anu taronggong panaon poe geus mimiti nembongan hiji-hiji lauk mimiti udang. Mararehna kaget ningali barisan geus garing. Aduh, cai laut geus surut. Mana hayam jaluk anu kudu taronggong pikeun nulungun rahayat Tongkol. Mararehna mimiti kaget jeung panik rahayat Tongkol kajerit di karang-karang garing. Sababaraha lauk ngalucut-luncut rek balik ka laut, tapi ngan saeutik anu hasil. Salah sahijina eta Raja Tongkol. Nalika panas panon poe mimiti karasa Raja Hayam kakara hudang dileuwan ku rahayatna. Ya Gusti, geus isuk kumaha nasib rahayat Tongkol pikirna bari bingung jeung panik. Teu lila warga pasisir hudang. Marareh kacida reusna ninggali lauk Tongkol loba anu ngagaleper di karang basisir. Mararehna tuyul ngengkel lauk eta bari diasupkeun kana ember pikeun dibawa molang. Ningali rahayatna ditangkep ku jalma. Raja Tongkol kacida ambekna. Ajeuna sumpah ka Raja Hayam jeung rahayatna, pasahabat urang geus beak. Raja Hayam mimiti ayeuna urang rahayat Tongkol bakal ngaduhar. Rakyat Hayam utamana hayam jalu ceuk Raja Tongkol dari bari nyarita tarik. Ti rahayatna lauk Tongkol jeung hayam jadi musuh salawasna. Kusabab eta para nelayan di baris Riau sok make bulu hayam pikeun jadi umpan mancing lauk Tongkol. Tuluy ieu unsur-unsurna. Tema persahabatan anu ditunjangkeun ku mumusukan abadi. Alatan gagal ngadukung janji. Pelaku Tongkol jeung hayam jeung rahayatna. Watak pelaku hayam bager lamun teu amanat. Tongkol bager lamun paea jeung ambek. Gulur carita nyaritakeun uji sosobatan anu pegat lantaran hayam poho ngangudang Tongkol waktu cai laut surut. Jadi laukna kejebak di datar, di laut jeung pantai. Amanat pentingna nudunan janji jeung teu mungkir. Kamohonan sasatuan tiasa ngobrol. Cekap ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.